Nur, jahikeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya naon nya? Berita duka cita telah meninggal Eis binti Jaja. Waduh, Eis maot. Cek, lamun ngadenge nu maot mah nyebutkeunna innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lain waduh. Urang kaget nih, kaget naon aya ceu. Maneh nyaho teu? Urang masih kena boga hutang ka si Eis. Urut urang nih ditanggung renteng kumanehna basa eukeur ka Bang Emok. Waduh, boga hutang cenah mah geus dibayar ku ece. Acan dibayar, soalna urang kamari mikirna si Eis kan loba duit nih. Matakna ku urang ditunda-tunda we mayar hutangna. Ceu nu ngaranna boga hutang mah manehna dek loba duit cek geus teu. Kudu dibayar ciga kieu ye. Umur mah moal anu nyaho ciga ece ye boga hutang ka si Eis. Si Eisna geus maot. Hutang ece dibawa mati ku manehna. Terus kumaha ieu nis? Nya ece kudu mayar ka imahna. Yang geus atuh nis, urang ngadek bayar hutang heula ka si Eis. Assalamualaikum. Eis, urang datang ka dieu dek mayar hutang urang. Ku urang ieu duitna ditunda di dieu nya Eisnya. Tah Eis. Sahanya. Ceu ieu abi rek malikeun duit hungkul. Duit ece. Eis, pan urang geus mayar hutang ka kuburan. Nah, ieu duitna make dibalikeun deui. Ece mayar hutangna salah, lain ka kuburan abi, kuruna ka keluarga abi. Hah? Astagfirullah, si Ece kunaon? Cek kunaon? Cek. Maneh nih, tadi urang nempo si Eis. Nempo si Eis, di mana cek? Tadi nih, dihareupeun ieu. Tadi manehna malikeun duit nih. Duit naon ieu cek? Duit urang nih, dek mayar hutang ka manehna. Dibalikeun deui nih ku manehna. Dibalikeun terus duitna mana? Iya. Hah? Belum jadi daun kangkung. Ih, waduh, bahaya ece ieu mah. Emang ece mayar hutangna ka saha? Nah, bisa dibalikeun. Urang mayar hutangna langsung ka kuburanna si Eis. Cek, kan si Eis geus maot. Kumaha cara mayarna? Urang mayarna langsung ka kuburanna si Eis. Cek, lamun ece mayar hutangna kanu geus maot, lain ka kuburanna. Ari geus urang kudu mayar ka mana nih? Atuh ka pihak keluargana tuh cek. Ngomong dek mayar hutang ka almarhum. Oh, emang gitu. Atuhnya cek. Pantesan didatangan ku si Eis, mayarna oge ka kuburan. Ih, sok-sok buru bayar hutangna ke bisi didatangan.